Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita pedang mayit bagian anu ka-18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Rudiat Pajrin di Palihan Dramaga Bogor. Kangge Kang Asep ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang mah sok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng pedang mayit bagian anu ka-18. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung tes. Kang Wiguna, nah leres ieu teh Kang Wiguna. Jadi leuleuy ayeuna mah nyaritana nyekayah teh. Tah geuning. Inget keneh geuning nyai teh ka Akang. Bener pisan nyi. Ieu Akang anu ngaran Wiguna. Kabogoh nyai baheula. Nya syukur atuh. Upami leres ieu Akang teh Akang Wiguna bebereh abdi. Nanging kunaon atuh Akang teh janten kieu kaluar tina atikan jeung tatakon anu janten guru Kang. Jadi kieu kumaha ari nyai? Asana mah geus bener hirup Akang teh kieu. Henteu Kang, henteu. Janten pamingpin Karaman anu teu weleh midamel kajahatan teh kalintang lepatna Kang. Abdi mah kirang suka. Kohoyong abdi mah Akang teh janten jalmi anu bener, anu soleh, anu bager, anu tiasa nanjeurkeun keadilan serta ngabela kabeneran. Janten pamuntangan jalma rea, tiasa tutulung kanu butuh, nalang kanu susah. Kitu harapan abdi mah Kang. Ulu. Kening kala ngabahas jeung mamatahan ka Akang nyai mah. Ye dengekeun ku nyai. Ayeuna Akang teh geus pinanggih jeung kabagjaan dina ieu kahirupan nyai. Duit loba, harta bro dipanto, bruk di juru, ngalayah di tengah imah. Kebon lubak libuk dareun teu kalebok paribasana mah. Si jabrik dipipir si jambrong di kolong. Loba harta banda Akang teh geus bulat beunghar luhur tata gede dunia Akang teh nyai. Anak buah rea
awewe tinggal milihan hayang nukumaha bae oge aya. Apanan baheula mah sakitu waluratna hirup akang teh. Bogoh ka Nyai oge ditolak ku kolot Nyai. Da eta akang teh jalma teu gablek. Anu sasatna mah lieu eueuh ragap daya. Jadi ku kituna Nyai ulah wani-wani mapagahan ka akang. Leuwih hade ayeuna geura siap-siap pikeun urang sosonoan Nyai. Juragan Darta seuring agakak. Tetepanana ka Nyi Rokoya ngandung kasono sakaligus nafsu iblis anu teu bisa disamunikeun. Duh Kang, nah geuning akang teh janten kieu. Abdi sanes mamatahan ka akang. Nanging abdi alim, upami jalmi anu dipika cinta ku abdi teh janten sasar lumampah. Sing emut Kang, kaasih sareng katresna abdi moal luntur. Saumpami akang masih Kang Wiguna anu dipikawanoh ku abdi kapungkur, anu bager sareng nyaah ka abdi. Hish, ari Nyai. Atuh ari bener-bener cinta jeung suka kene mah ka akang. Geus teu kudu nempokan pagawean akang kiwari. Nu penting mah akang bisa mereka bagjan we ka Nyai. Bisa ngalendotan unggal peuting. Geus ayeuna mah mimiti ayeuna Nyai cicing renggendak di dieu jadi pemajikan akang. Akang janji Nyai bakal disenangkeun ku akang. Alim Kang, upami akang kieu keneh mah abdi alim. Kahoyong mah akang teh mulang ka Kadungora. Hayu urang ngahiji ngarumah tangga ngalaki rabi. Nanging akang ulah janten karaman deui. Rai ngadadak rai beureum beungeutna Wiguna. Dirina asa disapirakeun ku Nyi Kaya. Salila ieu manehna teu kudu hese beleke lamun boga kahayang naon wae, rek harta rek awewe. Tapi ayeuna kalah diatur-atur. Atuh puguh we ngajadikeun dirina jadi bijil ambekna. Anu satadina geus kumajot hayang geura sare bareng jeung Nyi Kaya. Hayang ngalimed ngarasakeun demplon jeung papalna waruga Nyi Kaya. Atuh si Otong jadi ngulapes deui ari kitu mah kaganti ku amarah anu ngagugudag. Menggeus lah, tong loba bace wae sia teh Kaya. Ayeuna mah geura reureuh heula angguran mah. Isukan rek dijieun korban pikeun nyampurnakeun ilmu dewek deuleu. Rangga ka dieu. Cek Juragan Darta ngagerowan anak buahna anu biasa ngurus awewe anu bakal dijadikeun korban. Tekung si Lila kurunyung, si Rangga ngurunyung geus asup ka eta kamar. Tuluy bae nuyun Nyi Kaya pikeun dipindahkeun ti dinya. Laju Nyi Kaya diasupkeun ka salah sahiji kamar. Di dinya geus nyampak aya sabaraha urang wanoja anu meureun nasibna sarua bae jeung Nyi Kaya anu sakedeung deui bakal jadi korban katalengesanana Juragan Darta alias Wiguna. Bakal dikenyot getihna minangka tumbal pikeun nyampurnakeun elmu sangkala geni anu kapibanda ku eta jadugna Karaman Tergos Tangkorak. Ari dina karangkeng nu aya di tukangeun wangunan. Harita Jakarungsing masih keneh katembo ngagoler teu usik teu malik. Sedangkeun Ki Pantrong jeung Jang Kodir mah keur diuk bae bari nyarande kana bilik karangkeng. Duanana teu bisa kukumaha sabab sapasang leungeunna ditalikung pageuh pisan. Bati bisa nampokeun Jakarungsing bae anu teutepanana pinuh ku rasa karunya. Lila-lila mah lalaunan. Jang Kodir nyamperkeun ka tempat ngagoleran Jakarungsing. Sanggeus aya di gigireunana, tuluy bae lalaunan. Leungeun Jakodir anu ditalian teh ngaragamang kana tarang Jakarungsing. Hadena bae nalianana dina kayaan leungeun dihareup. Jadi bisa keneh pikeun dipake mencetan sanajan teu laluasa oge.
Nempo tindakan Jang Kodir anu sarupa kitu, Ki Pantrong oge jadi nurutan. Manehna oge tuluy muru nyamperkeun ka lebah Jakarungsing. Nu saterusna mah milu mencetan kana ramo-ramo sukuna Jakarungsing. Sanggeus aya kana sabaraha waktu lilana anu duaan teh mencetan kana tarang Sirah jeung sukuna Jakarungsing. Lalaunan kulisik Jakarungsing teh ngulisik sadar. Satuluy nama katembong sapasang panonna beunta, tuluy gular-giler nitenan kayaan di sabudeureunana. Aduh, di mana ieu teh ki euy? Aduh, cek Jakarungsing tumanya, sorana laun keneh. Dina karangkeng ieu teh Jang. Ayeuna urang teh keur dikurung ku Karaman Tergos Tangkora. Dikurung? Ari Nyikaya ka mana ki? Si Nyai mah dibawa ke kamar jadugna ieu Karaman Jujang, dipisahkeun. Ngadenge kitu gurinjal. Jakarungsing gancang ngagurinjal hudang. Maksudna mah arek nangtung tina ngedengna. Tapi rada ruaseun oge manehna waktu gerakan anak katahan. Horeng teh awakna dibaguded ku tali injuk jadi teu bisa hojah. Sanggeus sadar yen awakna di talian mah tuluy bae Jakarungsing museurkeun kakuatanana. Sirahna lumayan geus rada hampang ayeuna mah. Teu ting sarenud teuing siga tadi. Sat bret. Tali injuk anu ngabeungkeut leungeun suku katut awakna teh pargat saharita keneh. Sanggeusna Jakarungsing ngaluarkeun ajian rengkah bumi anu kapibanda ku dirina. Sanggeus kitu mah kurinjal Jakarungsing hudang. Terus tali-tali anu meungkeut leungeun Ki Pantrong jeung Jang Kodir oge dijambretan bangun anu bebarieunnaker. Bret. Akang tos sakinteuna ieu mah Kang. Kadenge Jang Kodir tumanya masih keneh boga rasa melang tayona mah. Mendingan dir ieu mah euy. Nya euy, duka kunaon euy. Tadi mah waktu keur tarung teh sirah akang ujug-ujug karasa nyeri pisan. Asa kakarak ngalaman nyeri sirah model kitu mah euy. Buah umur akang teh geus mimiti digorogotan kitu ku racun dupa sangkala anu nyaliarin awak akang kitu euy. Tiasa janten gitu oge Jang Jaka. Eta racun teh galak, ngagalaksak, ngaruksak. Kana waruga ujang sacara dikeureuyeun ditungtut teu sakaligus. Tapi lalaunan ngarambah kana sabujur awak teh Jang. Cek Ki Pantrong. Beuh, cilaka tuh nyaki. Hari kitu mah atuh kudu sagancang euy urang teh meunangkeun Ki Jang Kancana teh euy Ki. Pikeun diala getihna pikeun ubar Ki. Leres, bener pisan Jang. Nanging kumaha atuh? Da urang teh kalah dikurung geuning di dieu Jujang. Cek Ki Pantrong bangun anu hanjelunaker. Tenang bae atuh Ki. Ayeuna uing geus jag-jag dieu. Nya urang keluar bae ti dieu sagancangna Ki. Nya mangga Jang ngiringan. Nanging zaena mah Jang reureul we sagedeung mah. Engke di mana tos ngaraos jag-jag sapinuhna. Nembe urang ngayakeun tindakan Jang ngaloloskeun diri kaluar di ieu karangke. Oh, hade kitu ge Ki. Jeung memang sanyana deui Ki. Uing kudu reureul ieu sakudeung mah sarta ngatur napas pikeun mulihkeun deui kakuatan uing Ki. Sanggeus kitu mah tuluy bae Jakarungsing diuksila. Sapasang leungeunna diamprokeun anu saterusna mah diacungkeun di hareupeun dadana. Manehna mimiti ngatur jalan getih sarta napasna pikeun mulihkeun deui tanaga jeung ngatur napas. Sanggeus dirasa awakna geus karasa genah sarta kakuatanna geus karasa pulih sapinuhna. Berai beh panon Jakarungsing beunta. Hayu ah Ki, urang kaluar ti dieu euy. Urang neangan Nyikaya karunya bisi diorek-orek eta liang siputna Ki.
engke kumaon abdi. Sanggeus kitu mah tuluy tiluanana narangtung di hareupeun panto karangkeng teu antap parah di Jakarungsi ngahembatkeun tajonganana kana eta panto. Hiu brak kusakali ngahanca oge panto anu memang dijieuna tina awi jeung papan kai teh hancur burakrakan saharita. Atuh pogoe dua orang anggota Karaman anu jaga di dinya teh jadi ting korejat raruaseun. Jakarungsing jeung baturna tuluy kaluar ti eta karangkeng dipapageun ku si Bohim jeung si Kasdi anu kapapancenan jaga dina eta karangkeng. Ki cek Jakarungsing ngagero kaki pantrong anu digerowanana Surti gancang bae ngalugas gondewana sarta satuluy nama 2 jam paring teh geus tembus kana dadana si Kasdi jeung si Bohim. Siut cerep-cerep hadena bae gondewa jeung anak panah nuku Ki Pantrong teh teu dicarokot ku anggota Karaman tadi waktu si Aki dicangkalak diasupkeun kana karangkeng teh. Tiluanana hari tuluy laleumpang mapayan kamar-kamar nu aya di eta rohangan. Maksudna mah pikeun maluruh nyikaya. Nepi ka hiji kamar, hiu cobrot. Eta panto kamar ditajong atuh brak. Pantona jadi rujad saharita. Kasampak di jero eta kamar teh aya 4 urang wanoja anu keur dariuk dina luhur ranjang. Di antaran opatan eta di dinya aya nyikaya oge anu keur nangkep tuur bari katembong rambisa. Wanoja-wanoja nu aya di eta kamar teh meniting rarenjak waktu panto kamar aya nu ngadobrak. Nyikaya mah langsung bae ngajerit nalika nyahueun yen anu datang teh nyaeta Jakarungsing. Kang Jaka, teu sirikna menit ti buburanjat nangtung nu satuluy mah lumpat ngagabruk ka Jakarungsing. Geus tong leweh tuh kaya euy, tong leweh ieu ngageduk ieu ngenyaut kana dada ieu aduh. Apanan geus salamet ayeuna mah ieu geus. Jakarungsing ngusapan kana tonggong nyikaya bari dirarasakeun. Sanggeus nyikaya ngalepaskeun rangkulanana kadenge salah saurang wanoja nyarita. Tulungan abdi sareng sanesna Kang Jawara. Sora wanoja eta lumengis pinu harapan. Ari aranjeun teh saha euy? Keur naraon atuh raya di dieu keur arisan atawa keur judol ieu teh euy? Cek Jakarungsing tumanya. Panonna rutret ka wanoja-wanoja nu araya di dinya. Sanajan nya oge keuretan beungeut nama gareulis eta wanoja teh. Tapi atrapisan dina paromana nama bangun anu nyidem kasieun. Beungeutna parias eueuh pisan kaberag. Abdi sadayana ayana di dieu teh margi diculik. Kawit nama seueuran di dieu teh. Nanging hiji-hiji ngeureuyeuh nungtut dibinasakeun. Saatos ngalayanan nafsu iblisna Juragan Darta anu janten pamimpin di dieu. Rencangan abdi teh dikenyotan getihna dugi ka tilar dunya. Abdi sieun Kang Jawara. Enjing pageto mah tangtos giliran abdi atanapi nu sanesna nu aya di dieu. Tulungan abdi sadaya Kang Jawara, tulungan. Eta wanoja teh tuluy ngabangingik ceurih dituturkeun ku wanoja-wanoja nu sejen anu aya di dinya. Duh, gelo pisan ieu mah yeuh. Bualin manusanya eta si Juragan Darta teh. Tapi iblis anu nyiliwuri setan anu mindah rupa jika nama. Mun kabina-bina teuing atuh. Hadena be akang salametnya kaya. Jadi bisa nulungan euy. Lamun akang cilaka, beuh. Meureun kaya oge bakal dikenyot getih teh ku si jurig barakasakan teh euy. Cek Jakarungsing ngarer ka Nyikaya. Nya Kang, abdi teh nyangki upami Kang Wiguna teh janten kitu. Wiguna? Saha Wiguna teh? Kaya wawuh ka eta jalma? Jakarungsing kereung. Caritan Nyikaya ngajadikeun panasaran pikeun dirina. Ngadenge pananya teh
ngadenge pananya ti Jaka Rungsing sarupa kitu teh. Atuh puguh we nyikayah jadi arapap areup maina rumasa geus kalepasan nyarita. Sakuduna mah ulah nyabit-nyabit ngaranna Wiguna. Henteu Kang. Eta Nyikayah jadi teu kaharti nyaritana. Henteu kumaha teh kaya euy. Nah jadi teu puguh kitu geuning ngomong teh euy. Hayang buah geus kasarumahan jurig di dieu kaya teh. mohon teu kunanahaon Kang. Euy beureum beungeut Nyikayah. Era campur jeung sieun tayona mah. Nya geus lah. Engke di bae nyaritakeunana nya. Ayeuna akang arek ngarengsekeun heula pamingpin ieu Karaman euy. Kaya jeung nu liana mah dagon bae di dieu nya. Kade ulah ka mana. Engke lamun geus rengse jeung aman bakal diteang deui ka dieu ku akangnya. Sanggeus nyarita kitu, Jaka Rungsing tuluy ngagedik indit kaluar ti eta kamar. Dituturkeun ku Ki Pantrong jeung Jang Kodir. Tepi kahareupeun hiji kamar. Di dinya geus nyampak aya nu jaga dua urang lalaki jarangkung badag. Si Rangga jeung si Keling tayoh nama eta teh. Jaka Rungsing yakin yen eta kamar teh tangtuna oge kamarna Juragan Darta selaku jadugna Karaman Tergos Tangkorak. Kalayan teu loba nyarita deui, tuluy bae Jaka Rungsing nyokot dua anak panah tina tonggongna Ki Pantrong. Satuluna eta anak panah teh dibaledogeun ka lebah anu duaan kalayan ngagunakeun tanaga lapisan anu lumayan rosa. Saset beresat cerem. Anak panah ngabalesat gancang naker ngan sakilat geus tepi kana sasaran. Nu hiji nancep dina tarang si Keling, parat kana babatok sirahna anu tukang. Ari nu hiji deui mah nancep kana ti korona si Rangga, parat nepi kana pundukna. Duanana laju ting caloprak bari kokosodan siga hayam meunang mencit. Satuluyna mah les we. Nyawa duanana leupas ninggalkeun ragana. Sanggeus kitu Jaka Rungsing muru panto kamar. Dusa terus nama eta panto teh ditajong satarikna. Hiup brak. Panto rujad sarita keneh. Di jero kamar kasampak. Juragan Darta keur tibuburanja tina ranjang bari dina kayaan teu make nanaon. Si otongna antung-antungan sagede panokol kohkol. Dina ranjang nu sarua katempo. Hiji awe oge katembong keur rarampa nyokot samping anu patulayah di handapkeun ranjang bari geus pabelit jeung kutang katut cawet jero. Kurang ngajar. Kumaha wani si Langing ngaganggu kana kesenangan dewek si jurig. Juragan Darta morotot bari rap make calana. Lain ukur sakadar ngaganggu uing maka dia teh euy. Tapi sekaligus bakal ngirimkeun anjeun ka neraka sia Juragan Darta. Cek Jaka Rungsing teh elehao. Kurang ngajar. Rasakeun ieu berbulu dewek sia. Ya. Harita Wiguna narajang. Pereupna nu buleud rek ngabencarkeun beungeut Jaka Rungsing. Sabruti uplos. Pereup Wiguna ngeplos ngahakan angin. Sabab Jaka Rungsing nyingcat ka kenca. Bari nyusul tepus ngasupkeun tonjokanana kana kakampolongan lawan. Hiu jakuk deus adaw. Wiguna ngagero. Kurang ajar. Tidak guan sia ku dewek di luar jurig sia. Culeng. Wiguna ngagajreng loncat ka luhur nerobos suhunan. Anu laju disusul ku Jaka Rungsing. Maena oge loncat ka luhur nerobos suhunan anu memang geus copong kurut Wiguna. Ki Pantrong jeung Jang Kodir lalumpatan gancang muru kaluar imah. Ari wanoja nu tadi geus sare jeung Wiguna oge katembong lumpat ka kamar nu aya nyikayahna bari poho can make nanaon. Jeleng. Sedangkeun di hareupeun imah dua jirim geus nete lemah. Nu duaan eta teh nu tayalian ti Jaka Rungsing jeung Wiguna geus adu hareupan. Narangtung pancuh dina pasangan kuda-kudana masing-masing. Kayaan di buruan imah geus caang ku obor anu diseungeut ku anggota Karaman Tergos Tangkorak.
siga nama Jakarungsing teh memang geus embungeun deui micenan waktu lianti nempo kayaan anu memang geus manjing ka peuting ditambah deui dirina sieun lamun sirahna kanceuh deui karasa nyeri kawas tadi sore ku kituna Jakarungsing teu loba nyarita tuluy bae manehna ngamitian ngayakeun serangan peureupna ngadius bangbaraan ngarah kana beungeut Wiguna curela cenah geus eak suhus angin anu bijil tina hembatan peureupna kadenge ngahiuk bangbaraan tandaning eta tenggelan teh geus dibarengan ku tanaga lapisan anu kuat nempo panarajang lawan sarta ngarasakeun sambaran angin anu marangan kana eta serangan cukup kuat Wiguna ukur jepi bari salto ka tukang babaraha kali pikeun nyingkahan curela jumpalik nempo seranganna gagal Jakarungsing tuluy ngayakeun serangan susulan tajonganana lempeng ngarah kana dada lawan tapi kejadian anu saterusna mah estu di luar dugaan Jakarungsing sabab Wiguna teh saeutik oge henteu ngayakeun gerakan pikeun nyingkahan tapi kalah ngasongkeun dadana siga nu ngahaja hayang nyobaan kekuatan tajongan lawan seahut kedung suku jeung dada diadu celeng Jakarungsing kapecelengkeun ka tukang sukuna karasa nyeri jeung panas ari Wiguna mah katembong masih ajeg pancu dina tangtunganana atuh Jakarungsing pohara ruaseunana seeutik oge teu nyangka lamun dirina bakal ngarandapan kajadian model kitu manehna geus yakin sapinuna lamun jurus tenjerak bumi anu dilepaskeunana bakal mampu pikeun ngarubuhkeun lawan tapi kajadianana malah sabalikna manehna pisan anu mecleng sarta ngarasakeun nyeri anu lumayan ngan sakitu geuning pangabecu si laing teh jurig atuh salah gede ari kitu mah karek boga ilmu sagede kutu geus kumaha wani ngajorag ka tempat dewek sia jurig cek Juragandarta seuri sinis bari nulak cangkeng Jakarungsing sumengir nahan kanyeri sakedapan mah manehna cicing heula sakedeung pikeun ngatur jalan napasna sanggeus dirasa nyerina geus ngurangan mah tuluy bae Jakarungsing ngawangun deui pasangan ayeuna mah manehna teh ngagunakeun tenggelan ajian gelap sayuta pikeun nyerang lawanna heup hiat saubarasat dua cahaya bodas ngabarasat muru ka Wiguna siga tadi deui bae Wiguna anggar pancu dina tangtunganana teu usik saeutik-eutik acan dua cahaya bodas anu dilancarkeun ku Jakarungsing nyuruwuk ka Wiguna kalah dipapageun ku dadana saujudak baranyai cahaya bodas ngabaranyai mulen kana awak Wiguna teu lila sanggeus eta cahayana peuyar katembong Wiguna masih ajeg nangtung di tempatna seeutik oge terobah tina tangtunganana nyaksian kajadian sarupa kitu Jakarungsing mimiti sadar yen lawan anu keur disanghareupanana teh lain jalma atah-atah tapi hiji jalma nu mibanda ilmu kadugalan anu teu bisa dianggap enteng sadar kana kayaan Jakarungsing gancang muterkeun uteukna pikeun neangan cara jeung jalan sangkan bisa ngungkulan pangandiwasa lawan kunaon kala molohok siga nu weureu jantung cau geuning si laing teh koloblok hayo geura serang deui dewek tayangan daging nu panghipuna deui serang Wiguna beuki tarik bae ngekeakna ka Jakarungsing teh manehna geus ngarasa aya di luhur angin sabab geus yakin yen musuhna teu bisa ngungkulan ilmu sangkala geni anu kacangking ku dirina seperti anu geus dicaritakeun dina bagian saacana yen Juragandarta alias Wiguna teh mibanda hiji ilmu anu ngaranna ajian sangkala geni hiji ilmu kadugalan anu ngajadikeun saha bae anu mibanda eta ilmu teh bakal weduk
atawa kebal awakna moal teurak ku pakarang jeung tenggelan naon bae oge. Tong waka kaatohan teuing euy. Tadi mah karek pamanasan wungkul. Kuing candi nyakeun ya tarung teh euy. Jakarungsing tenang be nembalanan. Alus. Si laing geus nyau kana ngaran dewe. Jadi moal penasaran teuing di mana si laing geus kojor teh. Cek Wiguna. Uluh. Nah teu tibalik eta teh Wiguna euy. Dek oge anjeun nu bakal maot penting ieu mah euy. Coba tuh tenjo ka tukang. Aya nu make jubah bari mawa tumbak euy. Buah eta teh malaikat tukang nyabut nyawa anu rek mapageun anjeun euy. Ih, sieun ih. Cek Jakarungsing api-api ngabiri-gidi bari mempenan beungeut ku sapasang leungeunna. Gelo sia juring. Kadewe teh nganggap budak ololeo. Make jeung kudu nyingsieunan sagarupa. Rasakeun ieu pereup aing sia juring. Hiat, seak belesat. Harita Wiguna narajang. Pereupna nu buleud sarta geus dilapisan ku tenaga jero sapinuna teh ngatius ngarah kana beungeut Jakarungsing. Nempo nu jadi lawan narajang gancang Jakarungsing oge mereupkeun dua dampaleungeun katuhuna pikeun nadah eta serangan. Seak wutut hiu gaduh. Tapi nalika keur kitu na atuh ari ujuk-ujuk olo waktosna kabujang seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.